Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab salam sing goreng ngedoakeun sing panjang yuswana, sing berkah rezekina, sing lunas hutangna. Nupang tarikna ngejawab amin berarti eta teh gede sholat. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul huda wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd, ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man laqiyallah la yusyriku bihi syai'a dakhala al-jannah. Al-hadis. Puji senang syukur mutlak kagungan Allah nu Maha Ghafur. Shalawat liwah salam mugia tetap berlimpah curahkeun ka panutan alam Nabi akhir zaman nyatana habibana wa nabiyana wa rasulana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka kulawargana, ka para sahabatna, ka para tabi'in atau tabi'atna, malah mandar dugi ka urang sadayana anu niru sinarungan tok kana sakuleuh jejak langkah mantena. Mudah-mudahan sing kacepetan syafaat min yaumil jasa wal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tukesin kuring nepi ka hormat para alim ulama, para ajengan, para tokoh masyarakat. Oge nukesin kuring nepi ka hormat para ibu-ibu. Ibu-ibu teh aya nu nene-nene, aya nu nona-nona, laras ibu. Nene-nene mah sehat wal afiat, ari nona-nona mah sehat wal afiat. Alhamdulillah dina siang ayeuna urang biasa rinung sareng ibu-ibu nu ngangge kerudung, oge biasa patepang wajah sareng ibu-ibu anu ramah somea, oge biasa bongkok maronyok sareng ibu-ibu anu make anderok. Aya make anderok Bu? Alhamdulillah. Sadacana simkuring ngadeg di tempat di masjid teh nu kahijina seja silaturahmi. Nepangkeun nami sim abdi sahareuh kawitna ti Garut kota tapi carina di kampung. Ayeuna kalaresan menuju kuliah di UIN Bandung. Nah kalaresan oge simkuring teh ayeuna teh aya tugasna teh PPM, praktik profesi mahasiswa. Kusabab simkuring mah mahasiswa Fakultas Dakwah Sinaran Komunikasi nya praktekna dakwah. Nah kamari merenang simkuring ngahubungi kare rencangan ka Agung merenang sugantiasa silaturahmi ke masyarakat kampung Ciamangan
Desa Sindang Ratu, Kecamatan Wanaraja, tepatnya di Masjid Jami Al-Hidayah. Alhamdulillah. Dan kahijina sejak silaturahmi, nuka duana simkuring oge sejak tolabul ilmi nuju diajar benih mah naon anu ditudikeun ku simkuring seueur kalepatan kasalahan simkuring nuhunkeun dihapunten anu sageung-ageungna. Para ibu, para bapak nu simkuring teh kahormat nya kumaji seueur oge tos aya tiluan bade silaturahmi simkuring panginten kurang lebih 30 menitan insyaallah ya Bu. Mau tunduh, mau capek, mau makanan. Amin. Taeta mau nama doa. Sabab doa teh merupakan senjata jalma anu iman. Jalma anu iman mah bukan senjata anu luar biasa anu mana kafir teboga nyatana doa. Para ibu nu kesimkuring PK hormat, dina kesempatan ayeuna simkuring bade ngabahas judul wae judulna kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Jumlah nabi sadayana sabaraha Bu? Sabaraha? 25 yakin. Jumlah nabi sadayana teh aya 124.000. Disaring deui jadi rasul jumlahna 313. Nu 313 wajib dikanyahokeun urang sadayana jumlahna 25. Namanya 25 teh terang deui. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirul khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Terang tuh? Terang? Kata wajib dikanyahokeun jumlahna 25. 25 oke disaring deui. Aya nu disebut Nabi ulul azmi, jumlahna sabaraha? Jumlahna aya 5. Nu kahiji Nabi Nuh alaihi salam, nu kadua Nabi Ibrahim alaihi salam, nu katilu Nabi Musa alaihi salam, nu kaopat Nabi Isa alaihi, nu kalima Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ke SD masuk disingkat jadi Mimim, Muhammad, Isa, Musa, Ibrahim, jeung Nuh. Tah Nabi Ibrahim teh salah sahiji nabi, salah sahiji rasul, salah sahiji ti ulul azmi. Ari ulul azmi teh naon hartina? Cek sederhana nama ngabogaan kasabaran anu luar biasa. Naon buktina? Iki orang caritakeun. Jadi Nabi Ibrahim teh salah sahiji nabi kagolongkeun Nabi ulul azmi, sabab boga tingkat kasabaran anu luar biasa. Anu mana dina Al-Quran aya 4 tipe keluarga. Sabaraha cenah Bu? 4. Nu kahiji tipe keluarga Abu Lahab. Nu kadua tipe keluarga Nabi Nuh atau Nabi Lut. Nu katilu tipe keluarga Siti Asyah. Nu kaopat tipe keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Di antara nu 4 eta ibu-ibu rek milih tipe keluarga mana? Nu kahiji tipe keluarga Abu Lahab, nu kadua tipe Nabi Nuh, keluarga Nabi Nuh atau Nabi Lut, nu katilu tipe Siti Aisyah, nu kaopat tipe keluarga Nabi Ibrahim. Bade milih mana? Bade milih mana Bu? Nu kahiji, kadua, katilu, kaopat. Acan bisa milih terang bela. Nu kahiji tipena keluarga Abu Lahab. Kumaha tipena? Salakina kafir, pamajikanana oge kafir. Saha pamajikanana Bu? Hindun, boga gelar Ummu Jamil. Duana kafir. Eta tipe keluarga kahiji. Nu kadua tipe keluarga Nabi Nuh. Salakina soleh,
pamajikanana salah. Nu katilu tipe keluarga Siti Asia. Terang Siti Asia istrina saha Firaun, istrina Solehah, Firaunna Solehah. Nu kaopat tipe keluarga Nabi Ibrahim. Salakina Soleh, istrina Solehah. Tah mesti terangkan badan dari mana? Nu kaopat tipe keluarga Nabi Ibrahim. Tapi ingat Bu, Ibrahim itu majikanana dua. Beres deh. Ridho itu masalah ibunya tuh. Beres kan istrinya dua. Beres. Nah, enak orang ambil hikmah. Bukan hiji tipe keluarga Abu Lahab. Dua anak kafir, dua anak salah. Turun surat Al-Lahab. Dua anak tukang gibah, dua anak tukang ngomongin batur. Na'udzubillah. Di dia ayah begitu tuh. Di dia ayah. Wah, si kata dari jam malah ngaku. Luka dua tipe nate siga keluarga Nabi Nuh. Salakina soleh, getol ibadah, getol gawe, bagus jeung sajabana. Pamajikanana nurudan. Aya nu kitu. Aya. Luka tilu tipe keluarga Siti Asia. Pamajikanana solehah, tapi salakina bangkar wara, haram jadah, badegong. Di dia ayam begitu ayah. Luka opat tipe keluarga Ibrahim. Ya tipe keluarga anu insyaallah urang bakal selamat dunia sareng akhirat. Salakina soleh, pamajikanana soleh, solehah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan urang sadayana sing janten tipe keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Tah Nabi Ibrahim teh merupakan nabi, merupakan rasul, termasuk kana ulul azmi. Nama termasuk ulul azmi salah sabar. Luka hiji kanjeng Nabi Ibrahim hirupna ke zaman Raja Namrud. Anu mana aya hiji aturan anu resah masyarakatna, gelisah masyarakat ku aturan Raja Namrud. Naon aturanana? Salah sahiji aturanana nyaeta mun aya anak laki anu lahir wajib dibunuh. Tah orang tua anak ibu Nabi Ibrahim pak ibu ngalahirkan Ibrahim laki mentah dibunuh. Makanya Nabi Ibrahim teh dibuang ke hutan kadoa ngarah teh dibunuh. Geus kumaha meureun pikiran kolotna orang leutik bayi diteureun di leuweung. Meren pikiran nama geus dihakan kumayang teh mah ku sasatra ini saja bana. Tapi da ieu mah bakal kejadian Rasul, bakal kejadian putusan Allah nya dilindungi ku Allah dugi ka gede. Geus gede Nabi Ibrahim balik deui ka lemurna ka masyarakatna. Begitu balik ka lemurna ka masyarakatna, ningali masyarakatna aneh. Naon anehna? Loba masyarakatna anu nyembah berhala. Nulawin aneh deui, nulawin kaget di nunyeun berhala, nunyeun patung teh bapana Nabi Ibrahim. Tadi dinya mulai diberi mukjizat ku Allah. Naon diberi pemikiran anu cerdas, diberi otak anu kritis. Kumaha sangkan masyarakatna sadar yang nyembah berhala teh eueuh guna, eueuh manfaatna. Pan dina kisah mah perjalanan Nabi Ibrahim neangan pangeran, neangan Tuhan, neangan Allah teh luar biasa. Berang ningali panon poe ieu meureun pangeran kaula teh begitu magrib eueuh panon poe. Begitu penting aya bulan nu cida mencorong caangna begitu bulan eueuh berarti baik. Yang menang wahyu yen Allah deui pangeran anu wajib diibadah teh iwalti Allah Subhanahu wa taala. Maka ti harita Nabi Ibrahim ngadakwahkeun ka kaumna anu nyembah berhala teh kudu nyembah ka Allah Subhanahu wa taala. Ieu tauhid, ieu akidah. Makana dina hadis qudsi urang teh keturunan Nabi Adam, tapi urang teh nuturkeun milah, nuturkeun agama Nabi Ibrahim. Sabab perjalanan prosesna manggihkeun pangeran teh kitu Nabi Ibrahim. Tah, pananeh dengan masyarakatna nyembah berhala, nyembah patung, nyembah patekong. Hiji mangsa, hiji waktu Raja Namrud
jeung loba pengawalna pejabatna jeung lainna teh keluar kota. Daya kesempatan jeung Nabi Ibrahim pikeun ngabuktikeun pikeun nyadarkeun kaumna kabeh patung nu leutik nu sok disembah teh diancur-ancurkeun ku kampak Nabi Ibrahim teh disesakeun mah hiji kampakna teh dina patung nu gede. Begitu Raja Namrud jeung rombonganna balik deui ka kota eta kaget amat sabab ningali pangeranana ningali berhala patekongna geus alancur kabeh teh dikumpulkeun masyarakat teh saha ieu cenah wani-wani ngancurkeun patekong berhala nu disembah ku urang teh awan nyaho nang aya hiji pengawal Raja Namrud nu teu milu kaluar kota jadi bejakeun teh yen ngancurkeun patung ngancurkeun berhala teh Nabi Ibrahim panggil cenah Ibrahim ka dieu nya di wawancara zamanna wahai Ibrahim maneh bener anu ngancurkeun berhala patung ieu cek Nabi Ibrahim mah henteu nah kuring mah curiga ka maneh sabab ukur maneh mun teresep kana berhala sesembahan kamu cek Firaun teh henteu sok we cenah tanya teh ka patung nu gede kabeh patung nu leutik hancur sedengkeun nyepong kampak teh ukur patung anu gede. Kumaha cek Raja Namrud moal mungkin cenah patung bisa ngancurkeun kana patung. Tah tidinya kesalahan mulai dijelaskeun ku Nabi Ibrahim teh. Tah pan anjeun nyaho patung teh teu bisa nanaon. Moal bisa mere nanaon, moal bisa nyegah nanaon. Nah ku aranjeun beut disembah. Tah mulai sawarai sadar oh selama ieu urang teh nyembah perkara anu eueuh manfaatna anu dianggap Tuhan nu dianggap pangeran urang teh teu bisa nanaon geuningan. Tadi dinya mulai sadar mulai aya pengikut Nabi Ibrahim tapi Raja Namrud teh tinggal diam mulai geus kitu teh wayahna ya Ibrahim kudu dibunuh. Kumaha cara ngabunuhna? Dihukum dibeuleum dina seureut makana disiapkeun ku tentarana ku pegawena nyiapkeun mencek urang ayeuna mah naon diareng atuh diruhak saloba-loba suluh atoh tah Raja Namrud teh yen Ibrahim erek dibeuleum hirup-hirup tapi akibat mukjizat pamasihan ti Allah eta seureut teh kalah ti Nabi Ibrahim henteu kabakar kulitna saeutik oge. Ieu luar biasana perjuangan dakwah negakeun tauhid. Tadi dinya we mulai Nabi Ibrahim teh loba pengikutna alhamdulillah. Ta eta nu kahiji cara Nabi Ibrahim proses neangan pangeran nyatana Allah Subhanahu wa taala. Satosna kitu Nabi Ibrahim teh nikah ka Sarah. Sarah teh geunis Bu. Tapi selama nikah jeung Sarah teu wae dipasihan turunan. Murang kali dugi ka kolot teu dipasihan. Nya gaduh hiji pembantu hamba sahaya namana Siti Hajar. Kulantaran Siti Hajar teh bageur cek Siti Sarah jeung Nabi Ibrahim ge. Nya Siti Sarah ka naon ka Siti Hajar sok we anjeun nikah sareng salaki kaula sareng Ibrahim. Tuh jadi Bu akibat solehahna Siti Sarah mah nitah kawin ka Nabi Ibrahim jadi dia kitu teu. Baraah sikana teh dia mah dicakar salakina. Terus Bu. Tapi ieu kisah tah begitu parantos dipiwarang nikah ku Siti Sarah ka Siti Hajar nikah. Tidinya we gaduh turunan Nabi Ibrahim jeung Siti Hajar nyatana Nabi Ismail. Alhamdulillah. Tah teu silila nya pasti ari ngaran istri mah cemburu nya punya saikhlas-ikhlasna ge titah nyandung ka salaki aya we cemburu. Makana tidinya turun we parentah Allah ka Nabi Ibrahim tinggalkeun Siti Hajar jeung Ismail di Bakkah. Bakkah teh mana Mekah. Baheula mah gurun pasir kene. Da kusabab ieu wahyu parentah ti Allah ditinggalkeun we Siti Hajar jeung Ismail kecil teh nepikeun ka geus yeun kalaparan teh mah geus yeun kahausan. Makana ieu cikal bakal sejarah ibadah haji jeung umroh teh Bu. Kapan di padang pasir teh panas Allah cari bebekalan bea kapaksa
Siti Hajar teh bolak-balik antara Sofa jeung Marwah, bolak-balik 7 kali teu mangih wae cai, tapi teu kusirila deket sampeanana Nabi Ismail bijil cai. Nu nepi ka ayeuna aya ngocor teureun nyatana cai jam. Ta ieu hikmahna ku tauhidna yakin ka Gusti Allah. Jadi naon wae anu diparentahkeun ku Gusti Allah dilakukan. Ieu totalitas tauhid teh. Makana urang teh nuturkeun milahna Nabi Ibrahim. Makana Allah ngadawuh dina Al-Qur'an surah An-Nisa, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah." Jeung sing saha jalma anu alus dina agama, anu Islam, anu pasrah hanya ka Allah. Wa man ahsanu dinan ihsanan, bari agama teh anu alus. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa, jeung nuturkeun kana milah kana agama Ibrahim anu lurus. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, jeung Allah milih ngajadikeun Nabi Ibrahim teh khalila, khalilullah kekasih Allah. Makana pas Isra Mi'raj di langit ka-7 Kangjeng Nabi Muhammad teh papandak jeung Nabi Ibrahim boga derajat khalilullah kekasih Allah. Jadi urang teh nuturkeun tauhid akidah milah Kangjeng Nabi Ibrahim anu disunahkeun syariatna dituluykeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia luar biasa. Jadi totalitas geus diparentahkeun ku Allah pan hayang budak-budak terus ku hayang kada bulan kali hayang Nabi Ibrahim teh hayang bukan ngalanjutkeun perjuangan dakwahna. Makana lahir di Siti Hajar Nabi Ismail. Tapi begitu titah ditinggalkan pada pasir anu gersang, anu tandus rela ninggalkeun. Sabab geus yakin ieu marentah teh Gusti Allah. Tah rekonsililah begitu nikah ka Siti Hajar, gaduh barangkali Ismail, Sarah ge ngandung. Dina sebagian riwayatna ngandung teh begitu Siti Sarah tos usiana teh 80 tahun. Cek urang mah timohaleun teu mustahilun. Nini 80 tahun ngandung ngaleres bu, jarang ayeuna mah. Paling 40-an 50 ngandung teh. Ta Siti Sarah di paparina ngandung hamil ka Allah teh 80 tahun. Tah di Siti Sarah ge gaduh murang kali jenenganana Nabi Ishak. Tah di Nabi Ismail jeung Nabi Ishak teh rata-rata keturunanana jaranten Nabi jeung Rasul. Makana boga ieu Abul Anbiya Nabi Ibrahim teh sabab turunanana jaradi Nabi jeung jaradi Rasul. Tah eta nu kahiji. Jadi proses neanganana pangeran teh kacida luar biasa. Nu kadua totalitas naon wae anu diparentahkeun ku Allah dilakukan. Tah pan boga budak teh menang nazar teh Nabi Ibrahim teh. Pokona mah nazar Nabi Ibrahim teh ka Gusti Allah teh lamun sim kuring kaula di paparinan turunan murang kali budak maka naon wae anu diparentahkeun ku Gusti Allah erek dilakukan. Makana begitu naon nazar eta ditagih ku Allah, makana aya peristiwa kurban teh kamari urang Idul Adha teh. Ta ieu teh cikal bakal teh nazar Nabi Ibrahim lamun boga katurunan di paparinan urang kali naon wae anu diparentahkeun ku Gusti Allah erek dilakukan. Makana ditagih janjina ka Allah nazar eta teh poenan 8 bulan Zulhijjah mimpi Nabi Ibrahim teh yen Nabi Ibrahim daek teh daek wayahna kudu mencit Nabi Ismail. Makana tanggal 8 disebutna poenan tarwiyah. Tarwiyah adalah mikir-mikir. Udang sareta mikir-mikir. Nah ieu teh bener mimpi teh parentah Allah. Nah hati saha maknya naon Allah marentahkeun urang bapak mencit ka budak. Tah selama poenan 8 tanggal 8 Zulhijjah eta disebut tarwiyah teh mikir-mikir Nabi Ibrahim teh. Maknya urang kudu mencit budak urang sedengkeun ieu budak teh nu dipika hayang, nu diarep-arep, nu dipenta-penta, ayeuna kudu dipencit. Kulang deui. Poenan 8 disebutna poenan Arafah. Aya Arafah teh asal katana tina Arafah. Kenal nyaho bener ieu teh. Yen eta mimpi teh ti Gusti Allah. Tetep Nabi Ibrahim kudu mencit ka budakna nyatana Nabi Ismail. Ya daek teh daek
Kusabab totalitas tauhidna akidahna tulus murni ka Gusti Allah nya bebeja kabudakna ka Ismail wayahna anjeun ku bapa rek dipencit ayeuna sabab ieu parentah Allah. Kumaha cek Ismail kulantaran budak soleh mangga bapak ngirenkeun sigana mun budak ayeuna dikitukeun ku kolotna kumaha tanggal batur kuring kajian sidik kadek sieun teh banyak budak rek dipencit ku bapa tapi dia tah diujina. Makanya kurang aneh jalma anu ma'rifatna ujianana berat ujianana luar biasa. Nabi Ibrahim begitu budak anu dipikahayang budak anu di arat-arat pun dipencit tapi pelantaran perintah Allah dilaksanakan. Begitupun Ismail pasrah sumera rela sabab ieu parentahan Gusti Allah. Nya singkat cerita erek dipencit langsung ieu jadi reukeunaan ibadah haji tekan tadi bolak-balik Safa Marwah jadi sa'i. Ayeuna Idul Adha urang diperintahkeun mencit ta ieu teh sababiana paheula kisahna ieu. Tapi pelantaran geus kacumponan ujianana geus lulus soalna mah nya diganti Nabi Ismail teh kudoman gede di surga alhamdulillah. Kumaha ibu-ibu kamari dedek kalorban alhamdulillah. Nah kurban kudu sato sabab loba di diri urang teh anu mirip seperti satu. Jadi nu dipencit non syariat nama sebenarnya mencit sapi, mencit domba, mending di sajabana eta mah simbolis lah. Tapi hakikat nama teh mencit non satu nu aya dina diri urang, kalakuan satu nu aya dina diri urang. Jadi lamun diri urang aya kalakuan sika satu wajib dipencit teh. Nah, kalakuan satu nu aya di diri urang ada satu pikiran nama itu harboin dahar modal ini jelma ayam pikiran itu tiga-tiga pikiran tadi kudu dipencit sabab dina diri orang selaku manusia teh aya karakter satu tak eta hakikatna kudu dipencit teh pikiran pitayeun teh sabab urang mah manusia ngabogaan tugas pikir ibadah ka Gusti Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi urang mah lain ukur dahar, lain ukur minum, lain ukur boga pakaian, tapi ngabogaan tugas kewajiban pikir ibadah ka Gusti Allah. Makanya jelema mah pertengahan Bu. Sabab dibere akal jeung dibere nafsu. Malaikat nahabat nurut ka Gusti Allah sabab ukur dibere akal. Ukur dibere patuh, dibere nafsu. Satu dibere akal, ukur dibere nafsu. Makanya satu mah kadang-kadang anak kainuna dijalankeun misalkeun. Jelema mah gitu. Sabab urang mah dibere akal jeung nafsu. Lamun urang bisa ngarehkeun nafsu jadi akal urang leuwih alus tibatan nafsu, harkat derajat urang selaku manusia bisa leuwih luhur tibatan malaikat. Tapi sabaliknya lamun nafsu anu menguasai akal malahan kurang selaku manusia teh bisa leuwih hina tibatan satu balhum adol leuwih sesat tibatan satu. Makanya kamari kerame-rame LGBT terang Bu beritanya LGBT terang teh sok muka berita kamari rame loba nu nyebarkeun bendera LGBT. Kumaha bendera teh pelangi warna teh naon LGBT teh terang teh lepet gehu bala-bala tem LGBT teh lesbi L na teh B na teh biseksual L lesbi G na teh gay B na teh biseksual T na teh transgender. Tak eta teh kalakuan satu anu ayeuna dikampanyekeun ku manusia. Maknya laki resep kalah laki, awewe resep kaa, malahan ayah nikah sesama jenis. Tayang geus kacau, nafsu anu menguasai akal. Makanya eta aya karakter satu nu aya di manusia kudu dipencit. Ta eta hakikat kurban kamari teh. Mencit satu simbolisna tapi hakikatna mencit karakter satu anu aya di diri urang. Para ibu, para bapak anu kusimkuring di hormat. Ta eta merebu kisah singkat Nabi Ibrahim
dikawin alit dugi ka ageng dugi ka jadi rasul perjuangan naon dina negapkeun tauhid. Makana ayeuna urang kudu laras-laras dina tauhid. Sabab Allah anu tawar dina masalah tauhid jeung akidah mah. Beda jeung fikih. Fikih mah madhabna aya opat. Bebas urang milih mana. Cuma di urang mah mayoritas mazhab Syafi'i. Tapi akidah mah kudu Asy'ariyah jeung Maturidiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah urang. Teu bisa ditawar-tawar deui soal akidah jeung tauhid mah. Sabab ieu geus ajaran. Tauhid teh penting. Naon sababna Kangjeng Nabi ngadawuh, "Man laqiya Allah la yusyriku bihi syai'a dakhala al-jannah." Sing sahaja mah laqiya anu kepenah Allah jeung Gusti Allah la yusyriku bihi syai'a bari henteu ngamusyrikeun ka Gusti Allah kana hiji perkara oge dakhala al-jannah. Dakhala teh wadi artina geus dakhala al-jannah jadi geus asup ka surga. Begitu urang maot engke ngadeus kependak jeung Allah kaayaan urang tauhid akidah kuat henteu ngamusyrikeun henteu ngabuatkeun ka Gusti Allah maka urang teh geus kaasup kana golongan jalma-jalma ahli surga. Jadi lamun urang teu ngamusyrikeun Allah tauhid urang kuat akidahna kuat begitu urang fokus dina kaayaan yakin ka Gusti Allah maka urang teh geus dicawiskeun ahli surga. Cenah yang saharua da di dieu mah eueuh menyembah patekong, eueuh menyembah panan poe, eueuh menyembah berhala dijamin di dia mukmin. Mungkin benar. Sabab moal mungkin di dia semata aya menyembah berhala patekong bisa jaman, tapi aya ilah-ilah kecil, aya syirik-syirik leutik dina diri urang. Naon buktina? Duit. Terang duit. Terang. Bisa leutik gara-gara duit jelema teh rela lesot ka imananana jeung kayakinanana. Di deukeut simkuring Bu, di ditu gara-gara ekonomi kurang, gara-gara duit kurang daek pindah agama. Eta teh gara-gara duit. Jadi manehna teh bisa usaha, teu boga duit, aya nu mere sembako jeung sajabana dengan syarat daek pindah agama, tiap minggu dibere duit, asal daek ka tempat ibadahna, manehna rela pindah agama. Naon? Duit teh. Makanya aya hadis Nabi, kadal fakru ayakuna kufron. Kamiskinan, kasangsaraan teh ngadeukeutkeun kana kakufuran. Jadi fakir teh ngadeukeutkeun kana kakufuran. Mata kitu urang usahakeun silih bantu sesama muslim muslimah, mukminin mukminah, bilih aya tetangga urang, dulur urang, keluarga urang anu lemah secara ekonomi, urang bantu sakemampuan urang. Sabab kafakiran teh ternyata ngadeukeutkeun kana kakufuran. Rela melepaskan keyakinan ngelaan sembako. Jadi itu ulah keayaan musyrik ke balik ke Gusti Allah. Eta teh contoh leutik. Terus pagawean urang di kebon, ka kuping suara adzan urang teh. Kira-kira rek nuwikeun macul, rek nuwikeun ngaramet apa rek salat urang? Hah? Rek salat urang teh nuwikeun macul heula. Nah, bohong maka tingali. Antengnya sekarang ke jam 1, jam 2, setengah kilo kakara sholat lohor. Gitu entah ya? Udah tenangku. Tak urang usahakeun saeutik. Sabab lamun urang geus yakin tauhid siga Nabi Ibrahim insyaallah. Buktina panturunanana jadi Nabi, keluargana tadi keluarga anu soleh tipe keluarga anu dipikahayang ku urang sare. Nah, mudah-mudahan ieu kisah Nabi Ibrahim teh sing tiasa kaala manfaatna ku urang sadayana khususna kangge simkuring pribadi umumna kangge urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sabaraha menit Bu? Setengah jam. Ya, paminten sakitu sakali deui simkuring haturkeun nuhun ka sesepuh di dieu paminten ka ibu-ibu ka bapak-bapak simkuring tiasa silaturahmi ka dieu dina raraga tugas oge Bu. Mudah-mudahan kapayuna oge tiasa silaturahmi deui. Jadi intina simkuring nganuhunkeun pisan ka masyarakat di dieu sesepuh di dieu tiasa nampi simkuring di dieu PPM di dieu. Aya lain mah PPM teh ka lembaga televisi radio simkuring ka masjid. Tah kitu. Ngaturkeun nuhun
Oke, nu kaduana simkuring nuhunkeun dihapunten bilih naon anu dirugikeun ku simkuring seueur ka salahanana dina Al-Qur'ana hadisna tetapi keterangan sanesna simkuring nuhunkeun dihapunten anu sagung-agungna. Bade dihapunten mah alhamdulillah. Satacana mengabrang maca sholawat sasarangan lagu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa thabatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'inda hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saking kapihatur billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.